Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Fidamid dunia anu tetep ieu pasal buat mertelakeun nyacan kana dunia. Qala ngadau Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya aliyu hei Ali, iyaka ka anjeun hungkul wa gulyatal mauti sareng kana poho maut. La yadhkuruna halna teu eling itu jalma-jalma illa dunyahum anging kana dunyana itu jalma-jalma. Faqala tuluy ngadauh saha Aliyu Sayyidina Ali, wa mahum kana lapad wa mahum wama eta saha hum ari itu uliyatal maut ya Nabi Allah hei Nabi na Gusti Allah. Qala ngadauh Kangjeng Nabi al agniyau pirang-pirang jalma anu sugih wa ashabud dunia sareng jalma anu ngabogaan kana dunia. Alladzina tegesna jalma-jalma taro anu ningali anjeun hum ka itu ladina mukbilina halna anu madep kabeh ala jam'iha kana ngumpulkeun kana itu dunia. Ka ikbalil walidati sapertikeun madepna indung ala waladihi ka anakna itu walidah. Wa ulaika sareng ari itu alladzina eta hum ari itu ladina eta al khosiruna anu rugi kabeh godan jaga poe kiamah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pi ta'rifi ahwalin nasi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun nganyahokeun pirang-pirang tingkahna manusa indallahi ta'ala mungguh Gusti Allah ta'ala. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, khairun nasi ari pangalusna manusa indallahi ta'ala mungguh Gusti Allah eta anfa'uhum pang mangfaatna itu naslin nasi pikeun manusa. Wasyarruhum sareng ari panggorengna itu nas indallahi ta'ala mungguh Gusti Allah ta'ala eta manjalma tola anu panjang naon umruhu umurna itu man, wasaa sareng goreng naon amaluhu amalna itu man, wa khairuhum sareng ari pangalusna itu nas eta manjalma tola anu panjang naon umruhu umurna itu man, wahasuna sareng alus naon amaluhu amalna itu man, wa abgodun nasi sareng ari pang dipika benduna manusa ilallahi mungguh Gusti Allah eta manjalma akala anu dahar itu man, wahdahu halna nyorangan itu man, wa manaa sareng nyegah itu man, robdahu kana katamuanana itu man, wa doroba sareng neungeul itu man, abdahu ka abidna itu man, wa akroma sareng ngamuliakeun itu man, algina kajalma anu sugih, wa ahana sareng ngahinakeun itu man, al fakiro kajalma anu fakir, wa asyarru sareng ari panggorengna minhu ti itu man eta manjalma asa anu hirup itu man fil haromi dina barang haram, wa mata sareng maot itu man fil haromi dina barang haram, wa asyarru sareng ari panggorengna minhu tibatan itu man eta manjalma tola anu panjang naon umruhu umurna itu man, wasaa sareng goreng naon fi'luhu pagaweanana itu man, wala yatubu sareng teu tobat itu man amma tina perkara naha anu ngalarang hu kana itu ma saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala anhu ti itu man,
wahwa sareng ari itu man eta yat mau mikahayang itu man fi magfiratihi kana pangampurana itu Allah wa asarru sareng ari panggoreng na minhu ti itu man eta man jalma adharo anu ngadohirkeun itu man as-sodaqota kana sosobatan li akhihi ka dulur lalakina itu man al muslimi anu Islam itu akhi wayudabiru sareng nyulayaan itu man lahu ka itu akhi khilapaha kana perbedaanana itu sodaqoh wa asyarru sareng ari panggorengna minhu ti itu man eta man jalma zahaba anu ilang anu leungit awala umrihi dina kawitan umurna itu man naon goplatun poho wa akhirahu sareng leungit dina akhir umurna itu man naon kaslun sungkan kedul antoatillahi ta'ala tina toat ka Gusti Allah ta'ala. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pi alamatil khairi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang ciri kaalusan. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wasalam, alamatu sobri ari pirang-pirang cirina sobar eta husnus sariroti alus hate indallahi mungguh Gusti Allah wa husnul khidmati sareng alus ngaladen ya aliyu hei ali lil mukminin eta tetepikeun jalma mukmin salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Bugadul mali tegesna kahiji bendu kana harta wa bugadun nisai sareng kaduana bendu ka pirang-pirang awewe wa bugadul kalami sareng katilu na bendu kana nyarita pi i'radin nasi dina pirang-pirang kahormatan manusia ya ali yuhai ali lil akili eta tetepikeun jalma anu berakal sampurna salah sualamatin ari tilu pirang-pirang ciri al isti'anatu tegesna gawe pitulung bidunya ku dunya alal akhirati kana ngabantu akhirat wahtimalul hafa sareng nanggung kasangsaraan wasobri sareng sobar alas sadaidi kana pirang-pirang balai walil alimi sareng eta tetepikeun jalma anu berilmu salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri sidaqul kalami tegesna kahiji bener dina ucapan wajtinabul haromi sareng kadua ngajauhan paharaman wa tawadhu sareng tawadhu.